Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping wadia balad lises di kelas Kasundaan. Di kelas Kasundaan ayeuna, Divisi Penelitian dan Pengembangan bade ngajelaskeun ngeunaan pupuk. Sate acana hayu urang wawanohan heula. Sejanepangkeun wasta pun alif di kelas Kasundaan ayeuna sim kuring henteu nyalira di baturan ku rerencangan. Mangga. Sejadah pangkat wasapun kezia. Sareng aya teh Resti anu bade minonkeun pupuh. Indonesia mangrupakeun salah sahiji nagara anu ngabogaan suku, tradisi jeung basa anu kawilang rea. Suku Sunda mangrupikeun salah sahiji suku anu aya di Indonesia. Suku Sunda nyaeta sebutan jang kalompok atawa etnis anu aya di palebah kulon Jawa Indonesia. Anu ngabedakan suku anu hiji jeung suku anu lian nyaeta seni jeung sastra. Anu ngajadikeun ciri khas tina suku eta. Suku Sunda ngabogaan sababaraha jenis karya seni jeung sastra anu ngabedakan suku Sunda jeung suku anu lianan. Salah sahijina nyaeta pupuh. Pupuh merupakan salah sahiji karya sastra suku Sunda. Pupuh sorangan ngandung harti nyaeta puisi tradisional anu ngagabungkeun seni sastra sareng lagu-lagu atawa tembang Sunda. Pupuh gaduh sajak jeung jumlah suku kata anu ngawangun pola dina unggal garis. Sangkan pupuh ngawangun pola sajak jeung sajumlah suku kata anu endah. Tangtu eta kudu kaiket ku aturan atanapi standar anu ditangtukeun. Aturan ieu kaasup guru wilangan, guru lagu, jeung watek. Pupuh gaduh ciri-ciri nyaeta anu kahiji padalisan. Padalisan nyaeta jumlah baris atau susunan anu aya dina hiji pupuh atau pada. Saterasna aya pada. Pada nyaeta bait anu aya dina pupuh diwangun ku sababaraha garis atau padalisan. Ari guru wilangan mah nyaeta jumlah suku kata atau engang anu dipendekeun dina tungtung unggal baris atau padalisan. Guru lagu oge bisa diartikeun pikeun suara vokal dina tungtung atau unggal padalisan. Guru lagu biasana katelah suara panungtung. Samentawis eta, ari hartina watek nyaeta tokoh, sifat, hartos atanapi tema tina konten anu dipimili ku pupuh. Aya sakitar 17 jenis pupuh nu aya dina pupuh Sunda ieu. Tina 17 jenis pupuh eta, pupuh bisa diklasifikasikeun deui kana dua kelompok. Nyaeta sekar ageng sareng sekar alit. Sekar ageng diwangun ku 4 jenis pupuh. Sadengkeun sesana 13 kaasup sekar alit. Pupuh anu kaasup kana kelompok sekar ageng nyaeta pupuh anu nalika ditembangkeun atawa dilagukeun bisa make sababaraha jenis lagu. Sedengkeun pupuh anu kaasup kana sekar alit nyaeta pupuh anu ngan ukur bisa ditembangkeun atawa dilagukeun kalayan ngan ukur hiji jenis lagu. Pupuh anu kaasup kana sekar ageng diantarana saperti pupuh Sinom, pupuh Dangdagula, pupuh Kinanti, sareng pupuh Asmarandana. Sedangkeun pupuh anu kalebet sekar alit nyaeta sapertos Mas Kumambang, Bulak, Tadrak, Balakbak, Pangkur, Magatru, Jurubasa, Mijil, Piranggrong, Gurisa, Gambuh, jeung Durma. Tah di dieu aya sababaraha contoh pupuh di sekar ageng anu rek dinyanyiikeun ku Teh Resti. Anu kahiji aya pupuh Kinanti. Pupuh Kinanti miboga watek ngagambarkeun rasa dideupkeun, kesel, keur nungguan jeung kanyaan. 8U, 8I, 8A, 8I, 8A, 8I mangrupikeun pola guru lagu, bilangan sareng guru lagu pupuh Kinanti. Wilujeng nyaksenan.
Saterasna aya pupuh singnom. Pupuh singnom mangrupakeun salah sahiji pupuh anu aya dina Sekar Ageung. Anu watakna ngagambarkeun rasa gembira jeung rasa kadedeh. Guru wilangan jeung guru lagu dina pupuh singnom nyaeta 8A, 8I, 8A, 8I, 7I, 8A, 7A, 8I, jeung 12A. Wilujeng nyaksenan. Harta pada nereangan, hati pada nyerupsi, sabab dua nanaguna, harti bisa mirip bukti, harta pangkitu deui bisa ngabul dimaksud nudunan sakahayang tapi harta gampang lenyit buku hati manfaat dunia akhirat. Harta pada nereangan, hati pada darambahan, harta sawaguna ada bisa mirip bukti, bisa hasil saban cita-cita, harta harti semanfaat dapat Salajengna aya pupuh asmarandana anu mangrupikeun pupuh anu watakna ngeunaan rasa nyaah, asih atanapi kabirahian ka pasangan, kakasih kulawarga atanapi kababaturan ngalira. Guru wilanganna sareng guru laguna nyaeta 8I, 8A, 8E, 8A, 7A, 8U, 8A. Wilujeng nyaksena. aya nu lumpuh sakit, bersilah sisi jalan ka depan, ku anu
terakhir aya pupuh dan danggula. Pupuh dan danggula ngagambarkeun katentraman, kawasan, keagengan, sareng kagumbiraan. Yang danggula diwangun ku guru wilangan sareng guru lagu, nyata 10I, 10A, 8E atau O, 7U, 9I, 7A, 6U, 8A, 12I, sareng 7A. Wilujeng nyaksenan. Lambang RI jero ngandung hati, lamun bener diamalkeunana persatuan tangtu tempo. Teu cukup ku disebut atawana apalna bibir Bhinneka Tunggal Ika maksudna guru. Kabeh seler-seler bangsa beda-beda, tetapi asal sagetih beda tapi Iya ya sababaraha daftar pustaka anu ku Litbang Cutat. Rubina sakitu nu kapihatur, hampunten sagala rupi kalepatan sareng kakiranganana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.